Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anak semuanya, dina denget ayeuna urang lebet kana pangajaran kalima. Anu tema ngajenan jasa pahlawan. Pukituna hayu urang mulai pengajaran dina dinten ayeuna ku ngabaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa serta acan diajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ngajenan jasa pahlawan. Naon arti tina ngajenan jasa pahlawan? Nah, arti ngajenan nyaeta menghormati. Jadi, upami ngajenan jasa pahlawan berarti menghormati jasa pahlawan. Kamardekaan anu kiwari kapimilih ku bangsa urang, kemerdekaan yang saat ini dimiliki oleh bangsa kita tayalian ti hasil perjuangan para pahlawan. Bukan lain karena hasil dari perjuangan para pahlawan. Nu geus toh pati jiwa raga merangan kasarakahan bangsa deungeun nu ngajajah, yang sudah jelas jiwa dan raganya memerangi keserakahan bangsa penjajah. Sangkan jasa-jasa para pahlawan tetap natrat sepanjang zaman agar jasa-jasa para pahlawan tetap tetap menerap sepanjang zaman. Jadi kewajiban orang sarerea pikeun ngajaga tur ngeusian kamardekaan. Sehingga kewajiban kita semuanya untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan ini. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan ajen bangsa, meningkatkan rasa hormat bangsa dari segala bidang kehidupan. Jadi kita harus mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, seperti itu. Perjuangan mangsa kiwari, perjuangan saat ini utamana lumangsung dina widang atikan, utamanya yang berlangsung dalam bidang pendidikan, ku cara nanjeurkeun semangat diajar, ku cara meningkatkan semangat diajar, sangkan bisa nyangking pangaweruh jeung kamampuh teknologi nu leuwih unggul agar bisa memiliki kemampuan teknologi yang lebih unggul, seperti itu. Hidup sadayana ngajenan atanapi menghormati jasa pahlawan merupakan kewajiban bangsa dan negara agar para nonoman atau para pemuda yang hidup di masa kemerdekaan atau di masa kemerdekaan bisa ngajenan para pahlawan, bisa menghormati jasa para pahlawan. Tangtu kudu mikawanoh kahirupan tur tapak lacak sakumna pahlawan bangsa. Tentu saja ketika kita ingin menghormati, ketika kita mau menghormati jasa-jasa pahlawan, tentunya kita harus tahu dulu sejarahnya seperti apa. Kehidupan dari tokoh para pahlawan itu seperti apa. Utamanya mereka para pahlawan yang ada di wilayah Sunda. Nah, sekarang silakan kalian buka buku paket bahasa Sunda halaman 82. Di situ ada bacaan mengenai salah satu tokoh pahlawan di Tatar Sunda, nyaeta Raden Dewi Sartika, pahlawan kaum istri ti Tatar Sunda. Ayeuna ku ibu bade dibacakeun pedaran Raden Dewi Sartika, pahlawan kaum istri ti Tatar Sunda. Raden Dewi Sartika dibabarkeun di Bandung kaping 4 Desember tahun 1884. Mangrupa istri Terah Menak di Tatar Sunda.
Jadi merupakan istri atau perempuan keturunan bangsawan di wilayah Sunda. Ramana Raden Rangga Somanagara nyaeta turunan kulawarga dalam Bandung. Nya kitu ibuna deui nyaeta Raden Raja Permas putra Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma Opat nu kakoncara dalam bintang atanapi Bupati Bandung tahun 1840 genep dugi tahun 1874. Buka kaca 83 mangga. Raden Rangga Somanagara diangkat janten Patih Bandung tahun 1881. Kumargi kitu Raden Dewi Sartika tiasa sakola di RST Klase School atanapi sakola anu satingkat SD pikeun anak-anak urang Belanda jeung peranakan Belanda. Tapi eta kesempatan teh kapegat ku kajadian perlawanan ka pamarentah Hindia Belanda tanggal 14 Juli tahun 1883 sarta ngalibet atau melibatkan Somanagara nu dianggap jadi ulon atanapi biang keladi dugi ka anjeunna dibuang ka Ternate. Janten nu janten bapakna nu janten ramana teh ditangkap ku pamarentah Hindia Belanda pada saat itu. Raden Dewi Sartika nu sapopoena katelah uwi di lingkungan kulawargana kapaksa dikantun ku Ibu Ramana. Jadi sok disebut Uwi Dewi dipanggilna Uwi. Kapaksa dikantun ku Ibu Ramana sarta dititipkeun ka saderek Ramana nyaeta Raden Arya Suryakarta Adiningrat nu janten Patih Afdeling Cicalengka. Dina kaprihatinan tur sedih kingkin tur sedih prihatin jalaran dina mangsa budak keneh pisan kudu pisah jeung Ibu Ramana. Sebab pada waktu masih kecil dia sudah berpisah dengan ibu bapaknya. Raden Dewi Sartika sadar rehna istri teh kudu sagala bisa sangkan teu salawasna gumantung ka batur sarta teu gampang dibobodo kusing saha wae. Jadi Dewi Sartika menganggap atau berpikir bahwa perempuan itu harus segala bisa seperti itu agar tidak bisa ditipu, agar tidak bisa tergantung kepada orang lain. Jadi harus mandiri seperti itu. Tahun 1802 di Bandung, Raden Dewi Sartika ngawitan ngawulangkeun sababaraha rupa kaparigelan atanapi mengajar beberapa keterampilan istri jeung kamampuh baca tulis ka kadang wargina. Jadi ka saudara-saudara. Karena dia kan pernah belajar di sekolah Belanda sehingga ilmu dari situ sama Raden Dewi Sartika disebarkan lagi, diajarkan lagi ke saudara-saudaranya. Hal ieu nimbulkeun kacurigaan pamarentah Hindia Belanda jalaran Raden Dewi Sartika parantos dicap salaku turunan pemberontak. Kagiatan Raden Dewi Sartika ditalungtik atau diteliti, dilihat, diperhatikan ku C. Den Hammer, Inspektur Pangajaran Hindia Belanda di Bandung. Tapi saenggeus rengsep panalungtikan, tapi setelah selesai diteliti, eta pajabat pemerintah Hindia Belanda teh ngarojong ka Raden Dewi Sartika. Justru ketika penjabat Hindia Belanda itu melihat kegiatan Raden Dewi Sartika itu bagaimana, mencurigakan enggak nih, seperti itu. Justru setelah diteliti malah pemerintah Hindia Belanda itu mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Raden Dewi Sartika. Sangkan apa? Agar Raden Dewi Sartika ngadegkeun sakola, mendirikan sekolah untuk istri Bumi Putra. Jadi harus mendirikan sekolah khusus perempuan Bumi Putra. Sarta ngusulkeun sangkan menta bantuan Bupati Bandung R.A. Martanegara dan kemudian mengusulkan untuk minta bantuan kepada Bupati Bandung yang saat itu R.A. Martanegara. Kawitna Bupati Bandung
tenedunan. Nah, jadi asalnya Bupati Bandung tidak mengizinkan karena eta usul. Nanging sabab punten tapi saparantos Raden Dewi Sartika medar gagasanana menjelaskan pendapatnya Bupati Bandung teh ngaluyuan tapi mengizinkan untuk mendirikan sekolah untuk istri Bumi Putra kalayan mibanda tujuan ngaronjatkeun atikan sarta kaperiglan istri sabab memiliki tujuan untuk meningkatkan pendidikan serta keterampilan perempuan. Nah, sakola pertama sakola munggaran pikeun istri teh dinamian sakola istri. Jadi dulu sekali sekolah pertama yang khusus untuk perempuan yaitu namanya Sakola Istri. Ngadeg tanggal 16 Januari tahun 1804. Ngadeg itu berdiri. Jadi berdirinya sekolah itu tanggal 16 Januari tahun 1904 di Paseban Kulonen Panglinggihan Bupati Bandung. Dina tahun 1805 ngalih ka Ciguriang Keboncau. Tahun 1810 Sakola Istri Robih janten Sakola Kautamaan Istri. Saterasna dina tahun 1812 Sakola Kautamaan Istri parantos nyebar di salapan kota di Tatar Sunda. Nah, jadi tahun 1912 itu Sekolah Keutamaan Istri sudah memiliki cabang, sudah tersebar di wilayah Tatar Sunda di 9 kota di Tatar Sunda. Tahun 1840 Sakola Keutamaan Istri dirobih atau dirubah namanya menjadi Sakola Raden Dewi Sartika. Harita pada saat itu Raden Dewi Sartika dileler pangajen bentang Rider in the Orange Nassau Orde. Jadi pada saat itu Raden Dewi Sartika diberi gelar atau diberi penghargaan sebagai bentang Rider in the Orange Nassau Orde. Dina mangsa jajahan Jepang, Sakola Raden Dewi Sartika dirobah jadi Sakola Gadis Negeri sarta digunakan pikeun Sekolah Guru Bawah atau SGB Putri. Nah, jadi pada saat Belanda Sekolah Raden Dewi Sartika, kemudian pada saat penjajahan Jepang berubah namanya menjadi Sekolah Gadis Negeri untuk Sekolah Guru Bawah atau SGB Putri. Dina tahun 1882 diresmikan jadi situs monumen. Dina kejadian Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret tahun 1840 genep Raden Dewi Sartika sakulawargi ngungsi ka Ciparai. Jadi Raden Dewi Sartika pada saat kejadian Bandung Lautan Api ngungsi ke Ciparai. Teras ka Garut, teras ka Cineam. Di Cineam panyawat nu parantos lami karandapan atau di Cineam penyakit yang sudah dialami atau sudah dirasakan oleh Raden Dewi Sartika kanceuh deui atanapi kambuh deui dugi kapupusna Raden Dewi Sartika teh kaping 11 September tahun 1847. Anjeunna dikurebkeun di Cigadon. Jadi beliau Raden Dewi Sartika dikurebkeun teh dimakamkeun atau dikuburkan di Cigadon, Desa Rahayu, Kacamatan Cineam, Tasikmalaya. Tahun 1850 makamna dialihkeun ka Komplek Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Karanganyar Bandung. Jadi pada saat ini makam atau kuburan Raden Dewi Sartika ada di Pemakaman Bupati Bandung di Karanganyar Bandung. Tah eta carita ngeunaan salah sahiji tokoh di Tatar Sunda nyaeta Raden Dewi Sartika. Janten tiasa disimpulkan yen Raden Dewi Sartika teh mangrupakeun pahlawan di bidang pendidikan. Janten hidup sadayana walaupun perempuan ya, untuk perempuan kalian jangan takut untuk memiliki pendidikan yang tinggi karena di masa yang akan datang pendidikan itu akan sangat bermanfaat ya, ilmu itu akan sangat bermanfaat. Jadi tidak akan rugi dan tidak akan berat.
kita bawa. Nah, hidup sadayana dina kaca 80 genep, hidup tiasa tingali mangga dibuka didinya aya gambar-gambar mangrupakeun para pahlawan di Tatar Sunda. Nyata aya Kiai Haji Zainal Mustafa, aya Laksamana R.E. Martadinata, aya R. Oto Iskandar Dinata, aya Profesor Mister Iwa Kusuma Sumantri, aya Raden Ayu Lasminingrat, teras aya Bapak Gatot Mangkupraja. Eta nyata salah sawios pahlawan anu aya di Tatar Sunda. Nah, saterasna tugas kanggo dinten ayeuna mangga ku hideuk baca carita ngeunaan Pangeran Kornel anu aya dina kaca 87. Nah, saentos hideuk maca Pangeran Kornel, pek ku hideuk buka kaca 80 teras lengkepan kalimah dina kaca 80 sesuai cerita yang berjudul Pangeran Kornel. Jadi tugas hari ini adalah kalian mendengarkan bacaan Raden Dewi Sartika yang ibu bacakan. Kemudian kalian silahkan baca tentang cerita Pangeran Kornel dan lengkapi kalimat di halaman 90 sesuai dengan cerita Pangeran Kornel. Nah, sampai sini dulu. Dugi kadieu heula pangajaran dina basa Sunda kelas 4 kanggo hidup sadayana. Urang kapandak deui minggon payun. Insyaallah minggon payun urang diajar ngeunaan kecap rajekan. Naon ari kecap rajekan? Mangku ibu dijelaskeun kanggo minggon payun. Hatur nuhun dina perhatosanana. Wilujeng ngadamel tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.